kangge urang sadaya teu aya hirup anu kahitung akur upami teu acan ngarosan kumpul, teu aya warsa anu karasa upami teu acan ngalaman. Hadirin anu kusim kuring dipikap salawat sareng salam sajunjungan urang sadaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia tulujeng sumping ka para inohong sadatar Sunda, Kang Sekda sareng reng-rengan atas diistrenan di gedung Sate 8 Juli 2024 ayeuna lalampahan ka tahun kini sepuh urang indung urang sarerea cepopong simkuring emot pisan forum Sunda ngahiji nami benten sareng paguyuban sosial budaya anu aya di suku-suku bangsa sanes. Nu kahiji dina acara Milangkala MMS 8 Juli 2024-2025 ieu waktosna urang ngayakeun evaluasi ka diri urang sorangan. Yang kedua, dalam pertemuan pada hari ini adalah kita ingin mengumpulkan pikiran. Ieu kudu dikumahakeun MMS teh. hoyongna mah nyanyi ya Pak. Bagi wakosna sampore. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan berkah selalu, sehat selalu, sehingga ADMS maju, maju, dan maju. Antosan kene Pak, terus aya akte anu bade disangakeun ka Bapak teh sareng akte panatagawe itu kan beres. Punten Pak, ieu panginten akte Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi Bulan. Dan saya permintaan sahan tenang hapunten oge Pak Bini. Ade, Pak Ade, Pak Didin, mangga dihaturan. Cekolong mangga dihaturanan ka Bayun, Kang Aher oge, Pak Cahyana, Pak Iwan, mangga para sepuh. Mana tadi Bayun kan, Uin, Pak Rektor UI mangga ada dari Pak Rektor Uin. Lajeng di Pak Dindit saurna teh kedah motong oge Pak. Disangakeun ka Pak Atip saurna teh. Panuman sakantenan saurna teh ka muka Pak Heri. Iya pasang Kedah kagaliran kemageun. Wah, pimpingan kabupaten Pagenden. Panginten saatos ieu mah mangga we pamurah-murah sangakeun nyalir panjenengan mereka urang wakosna sampore pisan. Pilih ka hujan-hujan saurna. Dari mah itu kan banyak. Angga Pak Rektor UI. Nah, Iya mah sadayana nu lahir sasi Juli di milangkalakeun dinten ayeuna. Matur nuhun ka Kayungan Allah Subhanahu wa taala. Saperkawis, sanes perkawis asmana Pemda Provinsi Jawa Barat simkuring ngahaturkeun wilujeng milangkala anu kahiji kangge majelis ya musyawarah Sunda anu diluluguan ku para sesepuh sadayana. Ya, atur nuhun yang ngiring bingah. Mudah-mudahan majelis musyawarah Sunda anu diapih dijaring ku para sesepuh dia tiasa langkung eksis pas ridhokeun korban merdeka hiji dua doncewan sumoreang tekana pahlawan bangsa catur mundur pantang bulan kon maksud acan laksana berjuang ke lemah cahaya
Lari rali turtekan padi Taya basa beta pamulang tarima Ikhlas ridho dan korban merdeka Mendoakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mugia cita-cita orang sadayana diluruskan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita orang Sunda, cita-cita bangsa Indonesia dalam hal cita-cita amal memberkati masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.